petir goblok sok eta Zeus ya teh kan sok petir anjing ini hese ngalawan petir ge si goblok. Ayo sia teh main slot sia teh. Teu nyaho main slot teh haram sia teh. Haram naon? Haram jadah. Cicing geus jadi duit mah ngeunas. Mana atuh pan ayeuna mah meula kopi. Urang lieur euy teu ngopi teh. Gila kayak geus ieu sugan menang. Gede aing di yang tadinya 150 jadi 1,5 juta. Kayak geus ieu meuli kopi kalau tampukkeun we heula atuh sateur lo bari nyebut haram-haram. Waduh sia mah sakedeung deui ge bangkar. Sia mah apa tambah baturan urang si tole tina slot anjing kabeli imah motor. Urang kumaha anjing baturan aing mah jago mainan gitu. Sugana tuh aing ge kaacretan ieu si Zeus teh. Gimana sia teh nu aya main judi beunghar, nu aya merarat sia teh. Geus aing maek ngopi ah. Ieu mah nya banget ngopi beunghareun tampo aing gedeung deui dah anjing. Dipetir ku si Zeus maksin pede manja anjing tingali. Anjing kayak gobloknya si Zeus. Si aing mah petir tadi goblok. Karena sekali deui ngapai aing teh. Anjing teh beres si goblok ngadondrung kan anjing lah. Anjing teh nyebut saha deui. Kasih lemon juga ya euy. Oh, sugan bukan duit euy. Ah, mangang sewe karena duit teh cukup aing keur bayaran. Aing teh ya. Ini duit ya euy. Sabaraha? Aing mah gede-gede paling gope. Anjing gede-gede teuing. Sia mah sudah keboga ieu sugan aya atuh. Gope. Jang naon atuh? Ieu mah ke proyek sok-sok we dikeun gope ku aing mah digandana lagi 2 kali lipat. Ya, atuh yo. Tunganya Sok. di 2, 3, 4, 5. Gope. Gope. Ah, kade si Allah wadul. 2 kali lipat. Be dinyemlah Heeh. Cek kurang sore tau penting ke dia. Di kus-kus atuh ninggal. Punya. Anjing. Gimana ya temannya? Gua duit. Sia teh kan aing teh arang judi online nah reukeun sia teh goblok. Ieu teh nu tadi aing 150 jadi 500. Geus aing rek main deui. Susuganan we menang duit ke si Ipan. Kenal mah Cicing ke judi online ya main slot. haram sate main slot teh. Haram teh, lamun eleh. Dia naik menang wae. Tuh tepokeun urang. Mana? Ada gege urang mah menang. Cicing tepokeun. Mana goblok? Cingeu atuh. Lah. Beak ini duit aing aja euy. Ah, siapa si aing ge. Goblok tuh ngibajaan. Mun boga duit teh. Tong anu kitukeun sama anu judi online keun boloho teuing. Ini mah kudu bubur kesipan ini euy. Emang si Ipan bisa euy? Saeut. Dia tuh ini tuh si Ipan. Aduh. Oh iya. Teh kabar euy? Kesipan. Teh naon? Rek ieu naon teh? Guru. Guru naon? Main slot. Mau si Ipan bisa main slot teh? Bisa, mana teh? Wah, Tadi narik wae cari si Ipan. oh gitu. Mata kayak itu guru ke si Ipan. Oh iya, panggilin si Ipan. Si Ipan menangan wae. Bawa duit tuh urang tadi juga nama. Anjing teh rorong kadai deh. Kan mah duit pinjem si lemong di anjing teh. Kumaha bayarna di rong kadua mah anjing. Cinta, cok liwat goblok tak maksin deui anjing. Itu anjing atuh tadi goblok. Ya, tingali cek aing menang deui wae goblok. Tuh cek aing gemut mau tuh situ menang wae tuh. Siapa tuh percaya wae ka aing deh anjing we deh aing deh. Anjing. Bisaan pan. Jika turang pangadepokeun.
pemainkeun main hoki ieu pan. Ya cepet ya. Ya, aing di Depokkeun. Dia tuh orang ya. Mana sarua? Sarua. Sok aing deukeun. Cepet heeh. Oh, sekoaing mau jadi duit sekoaing. Geus ayeuna mah jik maneh kan dari teu heula urang da main game kudu tenang ieu hate pikiran teh me. Si jauh teh urang teu bae gitu. Jika memang kan baralik kayak ku aing di kontak atau disambut mun merek mah deh heeh. Jik atuh ini teh lah. Musik yuk. Oke, ku aing di ieu disampeun menang. Awak deh deui bae euy. Kau đi cái cổ đồ kia một cái vô xả hi giờ vợ anh Việt Nam hi dương đi thì sẽ ngon chứ hi ngon lo người nàng đi hoài si ai nhỉ Bây giờ mana menang ngoi. atuh cicing tinggal itu tinggal rekening aing lomba kia kan aing teh butuh dana deui euy Yang naon deui wae. keur modal deui ke naik di bettingan anjing tak mau betting beuki gede teh menang di beuki gede Anu tadi kumaha? kan aya dina rekening tingali gede kieu anu sugan aya teh gope sugan kan duit mah teh jadi 1 juta teh aing teh bisa jadi 10 juta aku aing mah Teu bohong eta teh. teu bohong aing tingali kumaha teu rekening aing deh heuh Heeh. aya heuh gope maneh Kope. Kumaha teh? aya sok atuh ieu mah tah eta aya Deui pas itu gope deui. sok jadi utama teh 1 juta aing teh Kumaha nya? si loba mikir sok aing jadi 30 juta arek mah Salah bohong aing mah. sok kalem nah tuh tinggal itu ini gede kieu tuh nih Yo. rekening Aing mah gope kadeng ge 30 juta. siap Yo. Waduh, heeh. 1 juta heeh daunna jadi lagi sabaraha 30 juta Heeh. siap Ada 30 juta. Bisa kabeli sawah euy ku aing. bola sawah arek dibeli jeung leutakna jeung buyurna jeung endolna gen kabeli tah ayeuna mah urang teh euy men teh kudu bari tenang anjing hate jeung pikiran teh jigeun naon bisa rek ka mana-mana jigeula indit mun aya ku aing di bejaan Ulah waduh. wah seteh geus ketemu ku maneh rekening aing sabaraha seteh ngan kagok we mun dibayakeun sakieu mah kan hanya jadi 30 juta lin Heeh. jigeun nama ini teh lagi Oh, atuh urang ini teh. ji ini teh lah aduh tewot deui aing euy haji ieu mah euy goblok sung kali wae aing anjing da 3 kali na ieu anjing aing euy kumaha ieu gedean ka barudak euy anjing 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 kali 100 kali 500 cek aing ge anjing mata Duit mah. jadi duit tingali Bisa mau itu jadi duit. aing teh ngait euy butuh deui euy gede keur ngabeutingan gede euy aing teh rencana teh rek yo harum euy ngan kudu main bet gede gitu euy Jual sertifikat imah mana mus? ayo Ada 5. jika Jual. Jual yuk. jika mana anjing jika aing daguan di dieu Benar. ku aing daguan di dieu tuh tinggal lagi anjing saya 25 juta ini kan kurang euy Bisa tuh, orang rek ngajual sertifikat imah orang. Atuh urang erek ngajual sertifikat imah. tah gitu mus anjir bener mana mau lasieun ku aing gantian ku perung anjing jeung satpamna dibeli cangkrik-cangkrikna dibareli anjing oke mana emang ngajual sertifikat ku aing daguan dieu Masa mun bohong ka ieu. aing daguan itu ku aing Si pegadaianana tutup. heueuh ji geuat mata geus selek ieu ji Kuan heueuh ji ini geuat Barang euy. Erek ngajual sertifikat imah. Yang naon? Sipan. Sipan. Heeh. Sipan yang naon sipan? Urang teh yang menang 300 juta dengan main slot. Juga yang menang atuh.
200 juta. Ingat tuh aing hayang 1 juta mah euy. Ayo tutur urang. Tuturkeun. Ayo atuh. Ayo. Tah, pan, duitna geus aya. Kade kudu bener, harta aing geus beak kade. Sarua goblok tah, harta aing dirinya aya. Wah, aing aya jadi. Cicing teh barudak mana mau ulah sararieun aing digolangkeun ku aing ayeuna ge meunang deui dimaksuinkeun ku aing maneh kan hayang perum cicing apa-apa maneh geus boga wen jiga ayeuna mah ari ni teh lah cewek ku aing dikabaran namun geus meunang mah was mun bohong wah sia teh moal gampang lah jig Ade awas. jig Awas. Gila, ay gitu depo di wae si goblok. Coba anjing teu leuwih modalan ge ka ngajual sertifikat imah deh. Pan, Euy, kumaha duit aya weuh. Sing bener. aya di duit maneh euy. Kan geus beak goblok sateh harta aing kabeh. Heeh. Si aing mah hayang kepastian aya eueuh duit teh meunang henteu main teh. Sebenarnya mah dia teh euy beak. Sebutna waduh maneh mah. Kumaha we tuh? Kayak dia bingung. Nah, sia goblok. Si Pan jadi gelo, jadi gembel gara-gara main slot ya. Tuh kalau mending kieu we aya mah urang geus loba duit. Karena kayaknya aya mah ya bagi-bagi duit teh mah jangan beli bakso. Bagi